Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Si Bujil karangan Ki Leuksa didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Mitra hanca nu katuna waktos dinten kamari teh Nyi Suhamah ngarti manehna mah make pakaian ge anu basajan. Ngarah aya bedana jeung Nyi One. Nu harita meuni ginding kawas anu ngahaja pamer. Kantongna kemung pinu ku raracik. Syarat-syarat nu dibutuhkeun teh. Kade ulah aya nu tinggalin nya. Moal da geus ti kamari disadiakeun. Yuk nya hayu atuh. Cek Nyi Suhamah. Bral eta dua awewe teh init mapai jalan desa. Ninggalkeun lemur karang hideung. Di jalan aya nu nanya ngajawabna cukup menyebutkeun reka pasar ge cukup. Teka catur di jalanna urang kecapkeun bae geus tepi. Nyi Oneh jeung Nyi Suhamah teh tapi kahiji lemur anu lumayan rada jauh ti karang hideung. Da eta we di jalan teh meakeun waktu 2 jam ku leumpang. Lemurna teu gede ukur aya sababaraha imah, kitu ge ancal-ancalan deui. Harieum ke tangkal buah anu tingrung gunuk, loba tatangkalan sejen aya rungkun awi sagala. Nu mana imahna teh Suhamah? Etan yang harus ngaler. Yap kadikeun tas teh ulah dibawa ke sorangan. Engke payunan dukun mah maneh teh rek disebutkeun dunungan kuring. Kadenya sing bisa ngomongna. Kakuring teh kudu nganggap bujang we. Ngarah naon Suhamah? Ngarah dukun teh leuwih dari ieu leuwih hormat ka maneh. Keun da moal nyahoan ieu. Nya heug atuh. Ya cekel kantong kade da barangna anu keur syaratna oge di dinya. Tenang atuh One, da moal dikukumaha. Yuk Duanana maju deui ngadeukeutan ka hiji imah. Tekung silila geus tepi kanu dijugjug. Rageureun hareupeun golodog. Nyi Suhamah pupuntenan bari keketrok tekung silila torojol aya nu nyampeurkeun. Hiji awewe tengah tubuh make samping belel, make kutang kucel teu era-eraeun da geus biasa kitu meureun. Geuning aya tamu mangga kalebet. Ceuk eta pribumi. Mangga Bi. Dupi mangna aya Bi. Nyi Suhamah nanya. Aya Neng. Mangga we kalebet. Bari rengkuh. Nyi Suhamah jeung Nyi Oneh arunggah ka tepas, gek diuk dina lampit anu geus herang, teu make samak ge asa merenah, da bararesih-raresih. Si Bibi ngaleos ka pawon tekung silila kadenge sorana. Celak ciluka salakina nu keur menerkeun pager di tukang. Euleut sawatara waktu torojol nyampeurkeun ka Sema. Geuning. Aya Neng Ama. Tos lami. Pokna bangun anu bungaheun aker. Sarta geus apaleun ka Nyi Suhamah. Sumuhun Mang. Kumaha damang Mang? Barakah. Keur sehat ayeuna mah Neng. Lu ieu saha ieu? Nanya ka Nyi Oneh. Dunungan abdi ieu teh Mang. Numawi gaduh kararepet ieu teh nyang haja nepangan ka Mang.
badai muntang tulung. Oh itu kumaha atunya damang mah teh tiasa naon-naon. Dukun sila sabada nampana nu ngajak kasalaman. Percanten mang, kumaha saena we atuh ieu mah. Ya mangga kitu. Urang sami-sami ikhtiar we ae. Ke damang mah marerang ieu teh bade kacai heula nya Neng. Bari cangka tuluy ngaleos ka pawon. Nyi Suhamah jeung Nyi Oneh tinggal renghap narik napas jero. Hatena bungah lantaran dukun nyampak aya. Tekung Sirila Jol si bibi ngajingjing teko jeung mawa gelas 2 siki. Terus dicician cinte. Mangga atuh dileueut Neng. Hatur lumayan. Mangga nuhun Bi. Suhamah jeung Oneh ngadaguan kalawan sabar. Nu akhirna dukun teh datang deui. Bajuna ge geus ganti make kopiah. Di samping sarung gek diuk. Lupi jenengan saha ieu teh? Pun Oneh. Kagungan karepet naon? Oneh teh. Kieu Mamang. Dadak-dak Nyi Oneh teh medar maksud jeung tujuanana. Ditetek taya nu kaliwat ku dukun diperhatikeun. Malah bari ungut-ungutan. Tah kitu kasasah abdi teh Mang. Punten we tulungan abdi teh hoyong tentrem hate hoyong puguh sang hareupeunana da ari kieu mah teu puguh. Salaki abdi teh nah jelema bener atanapi kumaha. Nah kagungan deui anu ngora atawa kumaha hoyong dipangjelaskeun supados abdi teh teteg. Nyi Oneh mungkas omonganana. Oh janten tuang raka teh tara mulinya. Muhun Mang. Walai muli unggal minggu bari nyanak artos seueurnya. Laras pisan kitu pisan Mang. Mangga. Urang carekahan. Nanging punten tos terang syarat-syaratna. Parantos malimatos sayagi. Ieu dina kantong. Ieu Mang da sadayana oge tos sayagi kantun. Parupuyanana we anu teu acan teh. Cek Nyi Suhamah bari terus ngadokan kantong. Ngabijilkeun syarat-syarat nu geus disayagikeun teh. Gun. Parupuyan mah di dieu ge aya. Cobi. Dukun teh mariksa syaratna hiji-hiji. Dibukaan apik nakar terus ungut-ungutan tananing satuju. Malah macepuk nu dieusi perhiasan ge diilikan deui. Kumaha Mang cekap? Cekap. Jana kieu antosan cekerapnya. Mang bari babahanan. Salajengna kumang bari diijabkeun. Tangge wayahna kedah siramnya. Nanging moal dimandian kumang ku nyalira we. Sami wae. Ai kumang masuk tarapara lugu mang teh. Mancaina kenging nyampuran kumang. Sareng tos dijampean. Sareng deui ieu perhiasan dikeum dina cai. Engke canak mulih kanggo panyipu. Supados jampe ti mang teh sing lami napelna. Mangga. Cek Nyi Oneh beuki kana leka percayaanana teu boga pikiran kepan. Estuning cengeng yakin pisan. Geus kitu mah si Mamang dukun teh cengkat. Terus ngarawu raracik nu dibawa ku Nyi Oneh malah nu dina cepuk ke dibawa deui. Nyi Oneh nungguan dibaturan ku Nyi Suhamah. Teka catur teuing kumaha perak-perakanana eta Mang dukun. Nu puguh mametakeun akal tarekahna. Metakeun jampe pamakena. Nu geus ilahar dijalankeun ku manehna. Nya akhirna bijil deui ti kamar. Bari mangku baskom nu dieusi cai herang di awuran kembang 7 rupa. Sarta dina dasar baskom aya perhiasan
tina emas. Sok baskom teh dituna terus kudukun di pelong sakedeung bari ret ka Nyi Oneh. Neng, mangga ieu cai anggo siram. Bilih perhiasanana murag, saya nama simpen meh heula. Pokna terus nyasar emas tina dasar baskom. Geus beunang kabeh terus dikeupel, bus kana cepuk. Geus ditutupan song dibikeun ka Nyi Oneh. Mangga. Yo. Mangga, depi siramna di mana, Mang? Oh, itu di bangker. Ayo tampian. Keun nama kumang di Bandung. Mangga we, neng mah kajaman. Mangga, Mang. Amah, mi HP kantongnya. Bari cangkat ngareret ka Suhama. Oh, nyamun. Aing dosan we di dieu anu. Oh, Nyi Suhama mah. Tegela ngiring. Nyi Oneh ngaleos katampian. Aya di tukangan imah dukun cai nu dina baskom teh dipangmawakeun ku dukun. Sedangkeun Nyi Suhama cicing we ditepas nungguan. Nyi Oneh dari anaker hatena mani husu. Banget percaya kana tarekah dukun. Brus mandi di angir sakalian. Da kudu baseuh kabeh cenah. Geus kitu di baju deui buukna rancucut, bus ka imah. Heuleut sawatara waktu dukun jeung Nyi Oneh katut Nyi Suhama geus ngariung deui. Kumaha salajengna ieu teh, Mang? Oh, kieu neng. Menyan seungeut unggal malam Salasa sareng Jumaahnya. Itu nugi kasep yo. Ieu perhiasan nu tos kenging ngajampean. Anggo sakuma biasa. Licah seungit sami deui. Anggo sadidinten. Mangga ida mah raraoskeun nanging mugi sing bercanten kanu kawasa. Ulah bercanten ka Mang ge. Margi Mang mah rumaos teh tiasa naon-naon. Mang mah mung ukur tukang lantaran. Ceuk dukun bari bapeta nyaritana dari anaker. Sumuhun mangga ari kitu mah nuhun, Mang. Mugi-mugi we sing aya manuatna sing enggal karaos ku abdi. Nu jadi salaki sing bela, sing satia ulah midua hate, ulah nyolowedor, mana komo bari hianat ka abdi. Atuh usahana hoyong majeng, ulah aya halangan harungan, sing taat kana kawajiban, ulah ngaran cabang mana ulah diri ka poho ka diri abdi. Tah kitu harapan abdi teh, Mang. Sumung. Mugi-mugi sing dikabul. Mitra satulina mah ngobrol ngaler ngidul. Ngan teu leupas tina kasusah jeung kahariwang Nyi Oneh. Tapi lila-lila mah da ingat yen di jalanan jauh atuh teu bisa jongjon ngobrol teh. Terus we amitan. Mamang rupina bade permios bae abdi teh margi bilih sonteneun di jalan. Oh, mangga deh. Mangga. Mugi sing salamet di jalanannya. Cek dukun bari nampanan ngajak kasalaman. Geus amitan mah bral duanana mulang bari mawa hate nulugina. Asa caang nalawangan gede pangharepan. Nyi Oneh bungaheun sabab asa aya anu ngabelaan. Aya geusan pamuntangan. Saja jalan galecok ngobrol jeung Nyi Suhama. Sagala dicaritakeun. Najan jauh oge teu karas ada saya anu ngabebenyokeun. Nyi Oneh teu nguluwut teuing, percaya penuh ka dukun. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun geus tepi. Nyi Oneh kebat ka imahna ari Nyi Suhama, nyimpang heula ka imah indungna. Geus rada burit kakara ka imahna. Jol teh ka imah dipapag ku salaki na. Terus di mana Suhama? Mani beak poe na ulin teh. Cek salaki na bari melong semu heran. Dumeh tara ti sasari na. Lain tas ulin Kang tapi tas nganter Oneh ka pasar. Non. Teu salah ngomong teh. Suhama. Saha Oneh? Salakina heraneun.
asara kakarang ngadenge basa gitu. Atuh capek keneh jeung hayang nginum deui. Nyi Suhamah kalah kebat ka pawon kalau trak mu kalau mari. Ngop kana gelas terus nginum. Mani ngaleklek. Geus kitu nyampeurkeun deui ka salakina nu masih keneh ngahuleng. Heraneun. Gek, Nyi Suhamah diuk. Renghap narik napas. Yeuh Neng Oneh teh. Si Oneh pamajikanna si Bujil. Manehna teh keur lieur, keur bingung bin susah. Nyaku kuring teh dianter ka dukun supaya kasusahna sirna, kabingungna kabur. Tah kitu. Dadai kanan daing. Mun teu bikacul kawajiban. Alah, nah loba teuing panyarek. Aya hasilna atuh dari poos mah moal daek kuring oge. Bongan akang teu usaha. Cicing bae di imah. Sedangkeun beuteung mah ieu teu beunang di persabenan. Keukeuh kudu dieusian. Salakina eleh carita. Ngahuleng dikitukeun teh da rumasa. Geus aya 3 bulan nganggur. Teu boga pagawean anu matuh. Penghasilan ukur sakapanggihna kitu ge mun aya anu nitah kula-kuli. Ngadenge omongan Nyi Suhamah teu bisa hojah deui. Ulahnya lamun kuring mantuan usaha ka akang. Lain ulah Suhamah. Rek bae rek usaha mah. Malah mah atoh we nu aya tapi kade. Ulah kamalinaan ulah kabawa ku sakaba-kaba. Tapi katega ngajalankeun nu di caram ku agama. Nu halal we usaha teh. Ulah padu hasil duit. His, nyapuguh atuh da kuring ge boga jeujeuhan. Piraku make tega ngajalankeun anu haram. Era atuh akang. Syukur ari inget keneh kadinya mah. Tapi kumaha hasilna ayeuna? Menang sabaraha duit? Duit mangan saeutik Kang. Neng Oneh teh mere 3.000, lumayan ku 5 cul mah 2 poeun. Syukur atuh sakitu ge lumayan. Tapi Kang, jigana hutang ka Bah Dinta mah lunas geura. Lunas kunaon? Apan hutang teh aya kana 60.000 na. Pira aku rek lunas ku 3.000 perak. Kumaha mimitina? Kadieu geura Kang. Nyi Suhamah ngagupayan. Salakina ngagugu tuluy ngadeuketan. Nyi Suhamah ngaharewos. Lantaran bisi aya cak-cak bodas. Harewosna nepi ka ditompokin kana ceuli salakina. Gebeg salakina ngarenyag leuwas. Panonna rada buncelik. Naon Suhamah? Montong mun cereng akang ieu kuring masanyana era ku Bah Dinta. Hutang teh geus 6 bulan can kabayar. Untung sakitu ge teu kudu ngabungaan. Coba mun kawas batur. Aya nu 10%, aya anu 15% bungana teh. Cilaka lamun kitu mah kumaha bawa. Ieu mah untung da Bah Dinta mah teu menta bunga. Tapi urang kudu mikir. Mun teu kieu iraha rek bisa bayar hutang. Sedangkan akang teu usaha. Cik pikir rek kumaha mayarna. Jeung deui eta hutang teh urut keperluan akang. Kaharti jeung rumasa. Tapi ke ari kudu kitu mah. Tong loba omong. Ieu teh meunang hese capek, meunang meres uteuk, meunang ngakalan sabisa-bisa. Piraku geus kakeupeuh rek dipikeun onaman. Balegug atuh. Cek Nyi Suhamah kawas anu nekad kasalaki ge wani mancang. Salakina ngahulang deui kawas anu beak picaritaeun. Nyi Suhamah beuki wani ngomongna. Terus-terusan ngagele salakina. Tapi ka teu bisa hojah.
nya akhir mah ngahruk bingung gitu salah dia lain Pekwe pikir kok akang milih mana? suama ada dititah milih mah sanyana we pilihan boga hutang gede teu hayang ada rezeki haram ge mung tapi kumaha atunya Adik itu mah geus we kudu nurut ka kuring. Pokona hutang kudu lunas mun aya sesana urang pake modal. Pek usaha deui sing junun supaya kahirupan urang kajait deui keun ayeuna mah geus kieu jadina. Kumaha kuring we atuh? Kajeun lah kumaha maneh we. Cek salakina Bangun leuleus. Nyi Suha mah asa meunang. Manehna beuki agul jeung beuki wani boga rasa yen dirina boga kakuatan. Keur mah eukeur pinter nyarita, katurug-durug, aya jalan, atuh beuki wani we ngomongna teh. Nya akhirna salakina taluk ku manehna. Ari geus kieu kudu kumaha kami teh atuh, Suama? mun geus satuju isukan akang kudu ka Sumedang. Duitkeun sarta duitna pake mayar hutang. Tak kitu we atuh. Ajuan nu kitu mah kudu aya suratna, Suama. Alah, nama kayak susah. Pake akal deui atuh kumaha we carana mah jeung teuing dimurah mareh ge. Pokona asal jadi duit, peun. Sakitu. Salakina eleh deui wae. Teu waniun ngomong. Kitu kaayaan rumah tangga Nyi Suha mah ayeuna. Tina loba kasusah. Akhirna nekad ngajalankeun lampah teu bener pikeun nyumbonan pangabutuhna. Isukna salakina init ka Sumedang, niatna rek ngajual barang-barang perhiasan hasil usaha Nyi Suha mah. Carana mah teuing kumaha can kateguh. Gancangna salakina teh sorena geus balik deui mawa duit rada loba teuing kumaha akalna tapi ka bisa ngajual emas teu aya suratan. Nu penting mah Nyi Suha mah boga hasil pangabutuhna ka jumbonan. Cag urang tuna heula. Ayeuna kocapkeun Nyi Oneh. Sadatangna ka imah teh sakabeh papatah dukun dijalankeun. Memeh magrib geus sadia parupuyan biasana tara oge harita mah ngadadak nyieun. Coet alus keneh dipake wadah parupuyan. Ngahaja bebenah di goa nyayagikeun tempat khusus. Paledug meulem menyan bari kunyam-kunyem kakara nyeman ngedalkeun isi hatena. Asup menyan mulek minuhan goa. Nyi Oneh tepi ka batuk bersin geuat kaluar ti goa. Brug-brug meunetkeun janela jeung panto. Di pipir imah reang sora gaang, katemalan jeung sora jangkrik. Anu ti kajauhan kadenge sora barudak keur ocon. Aya nu ting cirihil, aya nu ting cakakak seuri. Awas ya, benang ayeuna mah geura. Piraku menyanti mang dukun teu teurak onaman, pasti mati. Ceuk Nyi Oneh ngomong sorangan. Bus ka kamar ragamang kana kantong kop kana minyak seungit. Terus dikocrot-kocrotkeun kana bajuna. Malah mamake diamuran sagala. Rada diseusup. Kop kana cepuk dibuka lalaunan. Anabeh perhiasan anu geus meunang ngajampean teh kacaangan lampu. Biasa we kawasasari. Hese ngabedakeunana da ukur kacaangan lampu cempor. Moal waka dipake ieu mah. Bisi jampena laas. Engke we mun Kang Bujil geus datang. Okna ngomong sorangan deui wae. Terus cepuk teh dipindahkeun kana lobari. Dibebaskeun ka hanapeun tumpukan pakaian. Satuluyna mah da puguh capek tas lempang. Goledag ngagoler dina kasur.
mimiti nama kucap kicip netep langit bari ngumar sawangan ngantir lamunan lila-lila reup sare tibra kerek mani nyegrek kacaturkeun isukna langit bengras paron poe moncorong di tebeh wetan nyoneh geus nyaring malah geus bebersih di buruan di imah jeung di pawon tarojol lebih macih ngahaja nempungan geus kitu biasa namun mamacih teu datang nyoneh sok ngahaja ulin ka imahna ngan ayeuna mah geus rada lila henteu da sok baluweng loba pikiran. Nyai aya naon bi Temalna bari narojol. Nyai kumaha ieu mangna nya geus sababaraha minggu teh aya balik ari jang buncir kumaha ih bi lain sing ngalelewe puguh kuring oge keur bingung mikiranana kumaha atunya da geuning teu beja teu carita taya surat-surat acan bingung bibi oge nyai udah ngeleutik hareeng puguh duit geus erep kumaha atunya bingung ya jeung malang deh bisi kumaonan cek bimaci manehna mah teu boga pikiran nu lain-lain kalah melang bisi salakina pinangih jeung katunggaraan moal nyala wedor mah kitu bi ulah sok kamana wae nyarios teh nyai mustahil atuh nya teu mustahil bi talaki teh atuh pikiraneun nya bisa wae nyai tapi asana ari tepi ka kitu mah jauh nya teuing adi bujil mah pedah ngora keneh meureun cek bimaci sekalian we mah panas hate nyi oneh ari bibi umur mah teu jadi panghalang bi saha nu nyaho Mang Barna ge kitu Mang Dasma ge kitu tapi bibi geus pangalaman lain kieu karasaan namun mamangna nyalo wedor mah lain kieu nya kumaha bi hesen rangkeunana kajaba mun nyai geus ngalaman hal anu sarua mitra nyi oneh ngahuleng aduh manehna jadi bingung. Nyi oneh bener-bener ngahulengna deh manehna jadi bingung kudu kumaha nyaritakeunana sanyana hate manehna oge keur bingung ngan teu bisa neguh nah bingung kunaon jeung deui keur beda rasa balas mikiran anu jadi salaki ngan teu nyaho naon-naon kira-kirana anu keur kajadian atuh kalah jadi ngahuleng. Nyai maksud bibi ka dieu teh lain rek ngobrolkeun nu lain-lain sabab moal aya gunana ieu bibi teh aya perlu aya pangabutuh da kabatur mah teu wani era kawani teh ngan ka nyai cek bimaci akhirna mah wakca balaka ngabejakeun niatna aya naon bi sugan ieu mah sugan boga keneh rejeki bibi teh nginyeum heula duit 1000 we sugan teh naon aya aringan ukur 1000 mah bi tapi lamun gede mah teu boga da sarua kuring oge geus lila eueuh anu ngirim kedagoan atuh nya. Nyi oneh cengkat terus asup heula ka kamarna tekung si lila geus datang deui bari mawa duit 1000 teu tega lamun teu nulungan teh sabab geus loba kahutangan budi ku bimaci geus moal kahitung lamun dibilang teh mah. Iya bi beri mikeun duit
Bimaci di tampanan. Nuhun atuh Nyai, engke mun mamangna datang ku bibi digantian deui nya. Permios bibi moal lila melang ka budak. Mangga Bi. Mitra kaum dangu, Bimaci init nyi oneh jajab ku paneuteub, teuing kumaha mun nyo Bimaci, hate nyi oneh sok ngadadak tentrem. Tapi ras inget kana lalampahan anyar kaliwat, basa dianteur ku Suhama, tea asa rumasa geus ingkar tina papatah Bimaci anu sakitu hadena. Nyi oneh ngahuleng kawas nu boga dosa, make ngarasa era ku Bimaci hete, padahal Bimaci mah teu nyahoeun kana urusan eta. Renghap nyi oneh teh narik napas jero. Tapi kumabehna we palebah dieu mah masing-masing moal bisa disaruakeun. Beda kahayang, beda pangabutuh jeung tujuan. Nyi oneh ngupahan maneh terus ka jero imah beberes sagawe-gawe ngabangbrangkeun hate nu marung kaut. Sore enak kira wanci sariak layung, nyi oneh ngadaweung di tepas sorangan. Geus biasa teu kaop eueuh batur, sok datang deui ka sakit ngalamun. Tang ngalamun kanu teu puguh, mikir kanu lain-lain, melang kanu jadi salaki, bisi kumaha onam, bisi nyelowedor, nyeleweng ka awewe sejen. Untung keur kitu teh jebul mah ineung, nyampeurkeun, datang-datang teh terus nyarita. Nyai, kunaon ieu sok ngalamun wae. Ulah kitu eta ieu pamali, heug sareupna ieu teh bisi kausap korod. Da teu ngalamun mak, ngahulang sote dawuh batur ngomong. Temalna kawas nu nya we teu ngalamun. Padahal hatena mah ngabenerkeun kana omongan inungna yen manehna keur ngalamun. Can datang kene bujil teh Nyai. Acan mak, kumaha atuh nya? Sing sabar we atuh sugan isuk atawa pageto. Matak bosen mak. Ngapoe kieu wae matak nyeri beheung sosongeteun. Ceuk nyi oneh bari gagaro bari teu ateul. Ieu doakeun anggur mah sing salamet, sing sehat waluya. Barang keur gunem catur kitu, jegug-jegug sada anjing ngagogog maineung jeung nyi oneh ngareret. Anabre aya nu leumpang maning ngalenghoy, mapai jalan ngajingjing kantong. Taya lian iwati si bujil nu geus tepi ka lemurna, puguh nyi oneh teh mani bungaheun. Mak, itu geuningan datang. Bari nu nyiuk ka salakina, padahal mah ineung ge geus nempoeun. Geuning teu burung datang. Matak oge ieu sing sabar oneh. Heueuh mak. Tapi nah mani begangnya. Boa gering. Ke lamun geus tepi, geus reureuh, rek tanya. Si bujil beuki deukit, nyo akhirna mah jog-anyog hareupeun imahna. Kasampak teh pamajikanna keur ngadaweung jeung Ma Ineung, ngabageakeun ka manehna. Alah, ini aya mak. Jil, bagea teuing yap ka jero atuh. Kadieukeun kantongna Kang. Ya, kosong tapi teu meunang naon-naon ayeuna mah. Aneh. Akang teh pas kecelakaan buku ge. Ujug-ujug ngomong gitu si bujil teh ngajak ngarah pamajikanana teu ngajenghok teuing. Nya kunaon atuh Kang? Engke urang caritakeun. Entah heula cai ayeuna mah ieu. Teu kuat ku hayang nginum lah. Gek si bujil teh diuk ngalungsar bakat ku capek. Ma Ineung mah teu ngomong ukur melong bangun garunyaeun. Nyi oneh ngaleos nunda kantong dina meja,
Leos kapawon teli lagi sedatang deui mawa cinteh samuk sok hareupeun salakina gek diuk bangun teu sabar hayang geurang ngadenge bejana ari si bujil ngalklek nginum kerkeun aku gogoda usaha teh si bujil ngamimitian muka carita teu nolih kana kacape Heueuh kumaha eta teh atuh Jil maineung ge heraneun nyata hampir saminggu dikerem di kantor polisi usaha kalah macet duit teu hasil malah memehan dilangsungkeun ka pangadilan malah deui memehan dijongklok gue asa teu pararuguh cing teh lamun nangtung teh mah asa dijongklok we naon atuh Kang nah make los-los ka kantor polisi nyawaneh ka Cidaruwasinan kieu lalakonna teh oneh derek-dek atuh si bujil teh nyaritakeun pangalamanana ditetek ti awal tepi ka akhir maineung jeung Nyi Oneh ngaharuleng bari ngabandungan sakapeung rumenghap sakapeung kumecrek tah kitu lalakon akang teh Oneh si bujil mungkas omonganana ya Allah ketan teh tepi ka kitu jadi ayeuna teh teu mawa duitnya nyan teu atuh Oneh anu ukur tama lumayan gitu ge pamahanan di babaturan nu haat mikarunya sarua mangda semage teu boga duit jep sarerea jembe maineung jeung Nyi Oneh ting haruleng kawas anu teu boga picaritaeun dipipir geus rame ku sora jangkrik reang ku sora gaang di kajauhan kadenge sora barudak anu heureuy biasa barudak ngora rek ngaherowan lanjang lila-lila maineung mimiti ngomong nya ari kitu carana mah taya deui jalana Jil Iwati sabar tawakal wayahna ulah rek arana subaha da meureun keur di doja kuno maha kawasa sing salabar we Nyai Ujil pokna nyanya mah Iwati sabar ari kieu mah tapi kumaha ari Mang Dasma nya heuh pan sanasib jeung akangnya sarua we kitu malah ayeuna ge bareng balik teh ngaja rek reureuh heula ngatun titirah cek si bujil atuh geus nyaho kitu mah teu bisa magar kumaha najan dina hate aya rasa hanyulu oge Nyi Oneh teh teu bisa naon-naon pokona mah asal salakina salamet datang deui ka imah nya satuluy nama pindah ka jero maksudna mah ka jero imah ngobrol teh Nyi Oneh nyayagikeun sangu jeung deungeuna maineung can waka balik ngahaja ngajejeran heula anakna anu keur manggih katunggaraan batin Mang Dasma ge taya bedana dina waktu nu sarua ngariung jeung kulawargana medar lalakon nu kaalaman salila di Bandung ayeuna mah teu aya anu disumput salinungkeun kabeh dicaritakeun sajalan terahna sangkan kulawargana ngartieun untung keneh sakitu oge apana make aya anu ngabelaan aya anu haat nulungan atuhnya keun bae mana kitu ge kudu nandangan tunggara gogoda tinu kawasa sing sabar we atuh apana sing sabar cik Bimaci teu ngomentar naon-naon
Bubuhan geus kolot asak jejehan. Oh cik kumaha atuh da geus kejadina. Wayana we sing salabarnya. Sing tawakal da bapak teh ari usaha mah kudu kumaha. Tisusu tidungdung teh ngabelaan anak jeung pamajikan. Nganyak itu jalan gitu lempeng kabeh. Hujan ge aya raatna. Rejeki ge aya bedana. Tampolana keur saat mah eueuh pisan. Nyakeun bae atuh da aya keneh waktu sejen keur usaha. Ayeuna keur tunggara maju ka senang. Nya pan ibarat anu leumpang keur nanyak bakal nyang hareupan datar atawa mudun. Nah bener gitu. Ayeuna mah bapak teh rek reureuh heula. Moal waka ka Bandung deui saminggu mah. Inya heueuh atuh titirah we heula lanan. Kumaha ari Nyi Oneh? Aya robahna? Nyi Oneh cek Bimaci kawas anu teu kadenge. Oh, pamajikan si Bujil. Nanya kitu so teh beda we bareto mah pikiranana pancan teteg. Sok ka mana wae ari ayeuna kumaha? Sabab si Bujil teh rada alat balikna. Nu matak sanyana mah tadi beurang. Tas ditepung nganyak kitu ngomongna teh. Nyata rada jorok aya wae kacurigaan kanu lain-lain. Dasar budak can aya pangalaman meureun nya. Babari keneh kapangaruhan ku batur. Cek Bimaci akhirna mah terang-terangan. Kade taringakeun ku maneh atuh Ci. Si Bujil teh budak bager, jujur, rajin jeung suhud kana usaha. Bener hayang majuna teh beda pisan jeung bareto. Bapa mah paur mun pamajikanana teu ngarti. Bisi mata kelintas pangharepanana. Nu akhirna ngeuduh deui cara bareto. Sabab boga rasa teu diajenan. Asana mah moal naon-naon da beunang keneh diakalan. Da sok lineuk ka dieu ayeuna mah. Nyeta tara asa-asa. Oh, syukur we atuh. Mitra kaum dangu peuting beuki jempling barudak nu tadi recok di buruan. Ayeuna mah jempe ampih ka imahna masing-masing. Nu kadenge teh ukur sora sasatoan anu sok disada peuting. Kohkol we sakali-kalieun kadenge ti garduh rona. Peuting eta Mang Dasma jeung si Bujil ngarasa tentrem hatena. Lantaran geus bisa kumpul deui jeung kulawarga. Najan balik teu mawa duit ge teu burung we bungah ari salamet mah. Nya satuluyna boh si Bujil boh Mang Dasma reureuh heula di lemur teu buru-buru ka Bandung. Da niatna gerek niiskeun pikir rek ngadon titirah sabada manggih tunggara anu kacida beratna. Lain berat nanggung berat migawena tapi berat ngabang baluhan batin anu pohara matak hariwangna. Cager pohara mitra hanya ka kepejeng nenglong dugi ka dieu heula. Hapunten samuday kalepatan insyaallah enjing teu pangdangu deui. Atur nuhun billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.